masa hidup katungkulan ke dunia nepi ka poho bekel kerengke jaga sapopoe ukur ngagulung perkara anu teu guna nelaan dunia anu moalana harta pangkat jeung dunia hiji waktu bakal sirna termasuk urangnya bakal eueuh di dunia da geningnya hirup di dunia mah ngan ukur sementara aya balitunganana. Duh Gusti Allah, hampura diri saukur nyen perkara anu ngadeukeutkeun kana dosa, ucapan anu hayang robah ngan saukur basa teu jeung laku lampahna. Hampura Gusti ka inung bapa sok nyen tunggara nepi ka ngecelakeun cimata anu nyen luka. Ya Allah, hampura abdi, bimbing abdi supaya ngajauhan hal